Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu kahiji, urang bakal medar ngeunaan rumpaka kawih. Naon rumpaka kawih teh? Rumpaka kawih diwangun ku dua unsur, nyaeta rumpaka jeung kawih. Rumpaka teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Ari kawih mangrupa bagian tina kabeungharan seni Sunda. Kawih Sunda. Di tatar Sunda aya nu disebut kawih, kakawihan, jeung tembang. Bedana ari kawih kauger ku aturan birama jeung ketukan. Kakawihan sarua jeung kawih kauger ku aturan birama jeung ketukan. Bedana kakawihan dihaleuangkeunana dina kaulinan barudak. Aya oge nu disebut tembang. Tembang mah henteu kauger ku birama jeung ketukan. Jalma nu sok ngawih biasa disebut juru kawih. Jalma nu sok nembang biasa disebut juru mamaos. Ayeuna urang diajar ngeunaan rumpaka kawih buhun. Rumpaka kawih Sunda buhun umumna mangrupa sisindiran, nyaeta puisi nu diwangun ku cangkang jeung eusi. Contona kawih es lilin. Es lilin mah cucu kalapa muda, dibantun mah dibantun kasuka jadi, abdi isin dunungan samar kaduga, sok sieun mah aduh henteu ngajadi. Es lilin mah cucu di kalapaan, raosna mah geuningan kabina-bina, abdi alim dunungan paduduaan, sok sieun mah dibantun ka mana-mana. Dina rumpaka kawih es lilin aya anu ditulis ku tulisan hideung sareng beureum. Anu tulisan hideung mangrupa cangkang, anu tulisan beureum mangrupa eusina. Jadi rumpaka kawih es lilin mangrupa rumpaka kawih sisindiran. Salajengna urang diajar ngeunaan rumpaka kawih modern. Contona dina kawih jang. Hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran, bari kudu dilakonan. Jalan kahirupan teu sapanjangna datar, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beunghar, salawasna kudu syukur eling kanu maha agung, kade hideung bisi kupung. Jang cing jadi jalma hade, cing jadi jelema gede, beunghar harta jemar hate. Jang hidup cinga jalma turut parentah agama, ulah jauh ti ulama, nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena kowa gingsir, ngarah aya anu ngakeing, mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih bagja, salamet
dunia akhirat jang cing jadi jalma soleh. Dina rumpaka kawih modern anu judulna Jang, unggal padana teu kauger ku aturan cangkang jeung eusi. Hartina bebas. Unggal padalisan dina sapadana oge beda-beda. Aya anu 3 padalisan, aya anu 4 padalisan, aya oge anu 5 padalisan dina sapadana. Ayeuna urang diajar maham pada jeung padalisan nu aya dina kawih. Contona dina kawih Peuyeum Bandung. Di mana-mana, di kampung di kota, tos kakoncara ku nikmat rasana. Sampe asana teu direka-reka, naon namina mata kahita. Peuyeum Bandung kamasuk, pangnaosna teu luhur, usadaya kagaleur, sepuh jeung murang kali. Mangga cobian diri panasara, Peuyeum di Bandung teu sambarangan. Dina rumpaka kawih Peuyeum Bandung diwangun ku 3 pada. Unggal padana aya 4 padalisan. Cobi tinggal rumpaka kawih anu ditandaan ku warna abu-abu. Eta disebatna sapada, hartina sabait. Dina sapada aya 4 padalisan, hartina 4 baris. Tina pedaran rumpaka kawih ieu aya sababaraha istilah penting nu kedah diapalkeun. Misalna, rumpaka nyaeta lirik, kawih nyaeta lagu, pada nyaeta bait, padalisan nyaeta baris. Mung sakitu pedaran ngeunaan rumpaka kawih. Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu urang tiasa nambihan elmu pangaweruh sareng tiasa ngabentenkeun naon anu disebut kawih, kakawihan, sareng tembang. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten, dibantun kaparapatan, hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.